Kira kita nyocok anak anjut. Di babuk personal Ilian. Mabok. Tae. Mah langsung ini tuh ya jadi dengan sama ganti itu sawar ya Kang. Bebeja kabeh. Aduh bebeja kabeh. Lu alon ngarana itu teh. Mohon ya Kang, Kang nyatos di mana Kang? Kita tos tahlil tinu mau. Alhamdulillah Kang. Alhamdulillah. Kita ini rona ngelobaan dengan kuaan. Mat. Men aya bong heunya. Eta babaturan maot. Mautna Maot teh aduh ya Allah. Meureun ngising heujeun tarik deui. Bijil jeung pejit-pejitna teh. Kang aya cerita di urang mah. Aya nu maot di rumah sakit, tetangga urang teh. Tah dibawakan ambulan, aya di jalan, razia ku polisi. Kenapa raja? Eta si mayit teh jadi nangkel di tukang teh. Nah, boga eta teh cerita. Kang, men, Kumaha? tetangga urang ge maot di rumah sakit. Ngan memeh maot teh sok wasiat ka anakna. Kumaha? Ulah dibawa dina ambulan. Cenah aja. Dasar sok mabok. Ada hari sebenarnya mah hari maut mah jodoh pati babjak cilaka eta mah urusan taala, urusan Gusti Allah. Tong boro-boro akhirna mah aya maut keur kitunya paribasana. Babaturan urang mah eta maut pirage dicocoreungit mah. Cocorongnya Kang? Cocoreungit pae. Jadi si reungit teh nyocok anak anjut. Di babuk personal Ilian. Mabok. Tae. Anjay. Karona. Ronda ya Kang. Oh iya urang butuh duit untuk jual motor ya. Jual motor. Buka duit Kang euy. Emang gede tenagana. Dah buka duitnya, Bah. Sabaraha itu? 5 juta mah kajen, Bah. Dina mau naik nya. Heeh. Kamu duit biar kok. 3 juta tuh. Bah, 3 juta, Bah. Aya meureun duitnya 3 juta. Agak deketin itu. Yang saya mau 3 juta, 7 juta sok lah kajen. Aduh, Elek. oke gede wae itu, Bah. Bisi kita 3 juta teh boga 7 juta mah boga. Ya, mennya aing lain heureuy. Kumaha, Kang? Motor ieu mah dina tanjakan watas. Mawa tiluan, Heeh. kuat teh dina gigi tilu. Kuat teh. Oh, Atuh mending atuh ya. paling balikna. Astagfirullah eta mah mudun. Tadi teh dahar teh urang mah mahal. Tapi aing nempo nu si Mamen, mana asal teh murah men. Nu aing mah 70 ribuan. Nu abah sabarahan? Abdi mah da jeung daging jeung sakarupa teh kurang leuwih 48 ribuan. Teh mamen berapa men? Nu maneh asa murah teh sabarahan men? Nya Kang, urang magar 15.000 Kang. Jadi mana bisa murah pan urang 70 ribu, nu abah 48 ribu. Jadi orang mah langsung ini tuh ya jadi dengan sama ada ganti itu sawar ya Kang. Kudu beja kabeh. Aduh, bebeja kabeh. Alhamdulillah. Percuma berang petik wing init-initan. Gening akhirna kabeli ieu ladang monten. Rek ngajakatan di babaturan sina ngilu karena ieu mobil hasil konten. Subuh. Aduh, aki-aki teh. Eta make ngamudangkeun puing. Nah gitu. Puing teh keur mau mobil.